Mitra kaum dangu wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya nuju ngahanca carios nyambung nu judulna nyaeta Dedemit Gunung Warangas karya Kileup. Ayeuna nincak bagian ke-15. Dongeng parantos dugi kanalika rombongan kampung Cilangkap teh bade mapai laratanana di mana aya Nabi Hati. Namung sabada naroskeun ka Bah Lemud, ku Bah Lemud dijawabna teh teu nyaho cenah para wargi. Bah Lemud teu ngabejakeun perkara nu aya patula patalina sareng Bihati. Mangga nyangakeun bae, wilujeng ngadangukeun. Harita para mitra palebe nyerita semu susah. Kumaha mun geus kieu Pak RT? Mang Lebe nanya ka Wasusah. Buka tu pada buntu geuning kalakuan teh mun kieu mah. Bihati teu kapanggih laratanana, nya kudu ka mana tuh nyusulna nya? Pak RT kalah ka Malik nanya. Leng Mang Lube ngahuleng sedengkeun akipilan ngurutan dadak bakat ku susah. Nu sejen ngaharuleng tananing bingung. Ayeuna mah kieu tu Pak RT perkara Bihati urang teangan isukan ku sararea. Akang rek ngerahkeun balad pikeun maluru Bihati. Ari ayeuna mangga we sing tenang-tenang bilih bade marulih atuh mangga, upami bade karulem di dieu atuh mangga. Dalah lega, tapi punten sanes ngusir ye. Tapi kitu kanyataanana geuning perkara Bihati teu acan kapenak laratanana. Wayahna ulah aralit manahnya, ceuk tua kampung merek kaputusan. Malah pok disambung ku Bah Lemud. Tah bener gitu. Wayahnya ulah ngambek apa? Perkara gelut di Cilangkap anggap heureuy we zaman keur budak. Ulah dipake pikiran sabab kumaha atuh da Bihati teh. Kuring gede nyaho perkara manehna mah. Kajian teuing atuh ari kitu malah. Yo urang baralik batur-batur. Cek Pak RT jiga nu kurang sugema. Ngajak balik ka baladna atuh jiga nu geus hayangeun balik ti tadi mula ngan masing-masing hatena neuneun cecep ka Bah Lemud saterusna. Pak RT sapara kanca baralik ninggalkeun imah Bah Lemud, malah mah tua kampung ge amitan cul Bah Lemud sorangan. Kaayaan geus peutingna keur malah mah hawa ka cida tirisna. Angin peuting ngahiliwir matak namahan ka tiri sedengkeun sora jangkrik menireang patemalan. Cari cangkas jeung simut gadung di sarada patemalan di balong reang sora bangkong. Dina kaayaan kitu teh mah Pak RT jeung baladna sing juringkang di jalan gede ngajugjug ka lembur Cilangkap. Masing-masing hatena ngarasa kurang sugema sabab tetep bae nyangka goreng ka Bah Lemud sarta baroga kapastian yen nu mawa bieu hati teh Bah Lemud. Ngan Pak RT teu bisa mere bukti nu yakin sabab teu aya saksi. Da puguh tadi teh Bihati di barawa sarereanya rumput sieun ku oray. Sedengkeun Bah Lemud loba bukti jeung aya saksi pikeun ngabantahna. Puguh we matak gregeteun pikeun Pak RT jeung baladna saja jalan teu aya nu nyarita. Cag urang tuna heula ka aya nu keur di perjalanan. Ayeuna nyelang heula urang carita teh basa Pak RT jeung baladna ka Cilangkap. Di jalan sejen aya nu leumpang bangun hotenang ngajugjug ka Cilangkap. Hiji lalaki nu papakean kalotor horeng Mang Ronyok nu geus mulang ka lemurna bari mawa jimat si bulus kancana. Hasil usaha salila lunta, harita Mang Ronyok geus ampir anyog ka lembur malah mah geus aya di sisi lembur. Leumpang beuki gancang henteu malire kana kacape, lantaran geus hayang anyog ka imahna, sono ka pamajikanana. Alhamdulillah. Teu burung tepi ka imah ieu ka lembur. Muga-muga we pamajikan teh aya di imah lah, sing salamet jeung sehat. Aing geus lila ieu teu tepung. Baju jeung calana geus rawing sarta kalotor. Awak capek meuni rariget. Bagja aing teh lantaran hasil meunang jimat si bulus kancana. Tangtu pamajikan aing bungaheun ye, cek Mang Ronyok ngomong sorangan. Lengkah beuki lila beuki panjang. Akhirna srog kaburuan imah, tapi Mang Ronyok ujug-ujug ngajenghok lantaran teu katempo aya damar di jero imah teh poek bae. Ulah. Na ka mana si Hati teh? Di imah teh nyeungeut damar, na geus hare atawa kumaha? Apaan biasana ge tara poeknya? Mang Ronyok ngomong sorangan. Kalacat kana golodog bari ngetrokan panto disurungkeun tetela page. Para mitra terus uyup ayap neangan kakait gap karampa terus disasar apik naker. Wah, dikaitkeun di luar na ka mana nya? Buah-buah eueuh. Piraku aya nu make dikaitkeun di luar. Tapi habis salah dicokel ku aing mah kudu yakin heula yeuna di jero atawa henteu ye. Aya di jero atawa moal. Mang Ronyok ngalugas bedog.
Terus kunci panto dicokel berai muka. Tetela di jero imah teh meredong menipoe cekes mangronyok ngahurukeun panekir. Gurung tuluy ngecempor anu naklek dina bilik berai caang. Kolonyong mangronyok ka kamar. Tetela bihati teu aya terus ka dapur sarua teu aya. Hate mangronyok geus mimiti tagibur jajantung ratug tutunggulan pipikiran kumalayang kanu teu puguh. Bu, edas aya we nya. Ka mana si hati teh atuh? Muting di batur gitu atawa kumahanya? Tapi datara tunang enong manehna mah. Kajian sorangan ge datara sieuna deui. Aya we pikiran teh unggal tas sebaliknya ba pamajikan tara aya. Na kumaha ari nasib aing. Tapi rek ditanyakeun heula ka Mang Lebe. Mangronyok minum heula cai tiis. Terus geus kitu mah para mitra geus baseuh mah ti corona. Turun sarta rurusuhan muru ka imah Mang Lebe. Teu lagi geus anyog ka hareupeun imahna pok ulup salam rada bedas. Punten, Mang Lebe. Aya Mang Lebe. Saha? Cek ti jero semuruwas sabab geus rada peuting. Kuring bi si ronyok teh geuning. Oh, Mang Ronyok teh. Mohon bi aya pamajikan kuring di dieu. Bi Lebe teu ngajawab. Ngan kadenge leumpang dina palupuh jiga nu rusuh kolotrak ngalaan panto. Berai panto muka terus bi Lebe kaluar siga nu hayang buru-buru tepung. Mang Ronyok direuwasin. Aya pamajikan kuring tawah henteu bi? Nah atuh nemalan atuh. Mang Ronyok. Telah teuing datang teh kieu mamang ieu kajadian teh nya. Derek-dek bi Lebe nyaritakeun tadi kajadian. Kabeh diterangkeun nepi ka bubuk leutikna atuh meni ngajenghok Mang Ronyok teh. Buring ka nafsuna bijil ambek kabah lemud geus nyieun kaributan di dinya. Kurang ajar geus lila inditna Mang Lebe teh bi. Liwat isa saeutik tadi teh. Jawabna bangun salempang. Rasakeun si lemud. Permios bi. Leos Mang Ronyok ini. Meni teu ngareret deui ka bi Lebe atuh colohok we bi Lebe teh. Tapi teu bisa ngalah halangan lantaran Mang Ronyok kaburu jauh. Akhirna bi Lebe asup ka imah. Mang Ronyok balik heula ka imahna terus menerkeun damar bising kadupa ku ucing atawa beuri. Regot nginum jiga nu hanaang. Terus lajag-lejeg bari mikir gap kana bedog geus kitu gap kana sirah. Sanggeus karuhan sagala terapti terus kaluar ti imah. Sarta para mitra sadaya panto dikaitkeun. Terus ini teu loba de pikiran lantaran geus kaduruk ku nafsu amarah teu malire kana kacape. Lain antep-antepeun si bedul teh geuning. Si lemud beuki dia kalaka beuki gelo we kalakuanna teh. Rasakeun si lemud. Aing ge boga rasa jeung rumasar sarta boga rasaan. Moal cicingeun di hina-hina ting mah deuleu. Diponaran sia ku aing sakalian. Kalakuan teh sia nyen pucuk ti girang we salilana teh. Mang Ronyok kukulutus bari leumpang gagancangan. Dua peureub dikepeul-kepeulkeun meniti pepereket huntu kekerot nahan amarah. Gancangna carita para mitra Mang Ronyok geus tereh tepi ka lemur luhur. Napas meningah hega kesang ngucur meniju. Lantaran di jalan gancang naker menitu sirik ngelumpat bae. Hayang tereh tepi kanu dijugjug tapi samemeh tepi ka lemur luhur. Ti hareup anu pating juring kang jalma-jalma. Reg Mang Ronyok eureun heula panon melong ka hareup bari pok nanya. Saha eta? Rek kamarana? Mang Ronyok nyarita rada tegeug. Reg nu laleumpang teh eureun kabeh ngarasa reuwas. Oreng Pak RT sapara kanca nu tas ti imah bah lemud pok Pak RT ngajawab. Kuring RT jeung kaca-kaca ti lemur Cilangkap. Anjeun saha? Oh Pak RT kebeneran atuh. Jeung Mang Lebe meureun nya. Nya bener ai jeung Mang Lebe. Akipilan Mang Ilo jeung kancang-kanca sejen. Tapi saha atuh anjeun teh jeung wayahna kudu daek nyebut ngaran sorangan jiga manuk ti kukur lantaran kuring poho deui ye. Teu bisa nempo kalayan jelas malum peuting ye remeng-remeng ceuk Pak RT. Bari melong kana kelemengna Mang Ronyok ari kana sorana mah rada apa tapi teu wani gagabah bising nyalahan. Kawan tu aya di perjalanan nu geus peuting deui. Kuring Ronyok, nah ajar ka lemur luhur kuring teh. Ngabarasi lembut nu kurang ajar teh. Nah bener kitu pamajikan kuring aya nu mawa. Oh, Mang Ronyok. Walah bagja atuh nuhun teuing Mang lah. Tas di mana atuh mending ngampleng mutar aya mulang-mulang. Geus baku ari luas leos kanu jauh teh. Kumaha mun aya kajadian kieu ye? Bening ayeuna bi hati leungit can kanyawa nasibna. Pak RT bungah. Malah jiga nu di komando baladna maraju dua lengkah ngadeuketan Mang Ronyok. Sarerea sungsong ngajak sasalaman ku Mang Ronyok di tampanan. Bagea ujang ka mana wae atuh. Pamajikan aya nu maling teu kapanggih. Cek Akipilan bari melong ka Mang Ronyok.
Sarerea pukpok naranya bari reang, komo palebe mah bari nepakan tak-tak mangronyok nanya nate. Alah, kuring teh tos ngalalana. Loba kahayang jeung cita-cita, tak ayeuna geus bisa balik deui. Hanya ka datang ka imah teh pamajikan leungit. Kumaha atuh tatenya Pak RT? Jeung kumaha lalakon misalnya ieu teh jeung deui tas di mana atuh Pak RT teh? Cek mangronyok bari melong. Atuh para mitra nu tujuhan pating rarenghap pangunseunna. Da puguh kita tadi ge hatena mah geus teu geunah, hayang ambak jeung hayang gelut bae lantaran kurang panuju kana jawaban Bah Lemud, tapi Pak RT tenang nyaritana. Kieu Mang Ronyok, ari nu jadi sabab musababna mah ayeuna hayu urang diuk heula tuh lah, kabeneran ieu rada rata jeung lalega. Urang pedar heula lalakonna ngarah ka harti, engke urang atur pilampaheun saterusna. Gek Pak RT diuk dina jukut. Sarerea guk gek dariuk jep-jempe heula. Muka dengengan sora jangkrik jeung cari cangkas angin leutik ngahilibir. Kumaha lalakonna teh? Juga mana ayeuna Bah Lemudna? Mang Ronyok nanya deui jiga nu geus teu sabar. Ya jantung ratu jeung hatena panas. Mun teu buru-buru nyaho mamatak harita ge para mitra, nafsu luar biasa. Atuh geus teu loba catur deui. Derek-dek Pak RT nyaritakeun naon-naon nu geus kajadian. Kabeh dicaritakeun deui nu kaliwat ti mimiti kadatangan ku Bah Lemud ka Cilangkap. Tug nepi kadanget harita ku Mang Ronyok di Bandungan kalawan Darianaker. Henteu aya nu kaliwat bakat ku hayang jelas. Si Badul teh. Mun kitu mah si Lemud teh licik atuh. Kuring mah teu percaya lamun si Lemud nyebut teh nyaho teh. Sakeun siana jan Pak RT sapara kanca teu boga bukti nu jelas oge pikeun kuring mah ngajadikeun kajadian nu tadi teh geus mangrupa hiji bukti. Yen Bah Lemud boga niat jahat. Nah janaon bage alasanana nu dipake ku Bah Lemud pikeun kuring mah moal aya gunana Pak RT. Yuk ari nit deui lah ka imah si Lemud. Urang tanya nu bener, najan kudu tarung lah taya salahna. Kuring moal wakabalik lamun pamajikan can kapanggih. Cek Mang Ronyok bari nepak dada. Diung nangtung bangun teh sabar. Pak RT jeung baturna silih reret ngerasa bingung rek nemalan. Tapi akhirna mah akipilan milu nangtung pok ngomong kalayan tegas. Oh bener satuju pisan Ujang. Nama aki gereng ngantur. Tapi ulah nita gelut ka aki mah nya. Sabab geus kolot aki marek mantuan lalajo we jeung mantuan ngomong lamun diperlukeun. Nyari kitu mah hayu atulah sabab Mang Ronyok nu boga lalakonnya. Boga hak leuwih kuat pikeun minta tanggung jawab ka Bah Lemud. Tapi kumari Mang Lebe jeung nu sejenjeun asa tuju kira-kirana kitu. Ceuk Pak RT bari ngareret ka sarerea. Bereng nu limaan teh bareng ngajawab nyebut satuju. Jawabna tegas pok Mang Lebe mah namahan. Lamun Mang Ronyok boga niat kitu, urang boga kawajiban pikeun ngabantuna. Sabab tadi ge pancan beres nya sote balik bakat ku bingung we geus teu bisa ngomong. Ari hate mah teu panuju sarta teh sugema narima jawaban Bah Lemud kitu teh. Talantaran tetep Bah Lemud kudu milu tanggung jawab da tadi ge manehna ngonang siluman orai. Jadi lamun teh mah bihati dibawa ku siluman orai sarua jeung pagawean Bah Lemud. Tah kulantaran kitu ayeuna urang nganteur Mang Ronyok ka Bah Lemud. Susuganan ari kudu wajibna nu kudu wajibna mah beunang. Moal basa kagok moal loba mikiran itu jeung ieu. Tapi tadi mah kagok meureun kutua kampung. Nya bener ya urang ari ni teh yuk. Nah Mang Ronyok lah kuring sakabeh milu ka Bah Lemud. Milu nganteur moal kabalik ka lembur aya mencan beres mah. Rek terus ngabantu kana perjuangan Mang Ronyok. Pak RT namahan sumanget. Nuhun Pak RT kitu deui ka sarerea yuk urang ari ni teh mah. Mang Ronyok ini ti heula nafsu ngagedur amarah teu kawadahan. Beuki lila beuki karasa gemesna ka Bah Lemud. Mun tepung tangtu rame gelut. Bring sarerea marilu ka Mang Ronyok baralik deui ka imah Bah Lemud. Saja jalan teu aya nu nyarita ngan sawangan geus kumalayang kana naon-naon bakal kajadian engke geus kacipta balukar. Para mitra kaum dangu, kocapkeun harita teh langit beuki lila beuki lenglang. Bentang-bentang baranang bari pating kariceup mata kuaas. Atuh rada caang ayeuna mah henteu meredong siga tadi. Mega bodas ningrai jiga nu ngahaja hayang nyaangan ka Mang Ronyok. Nu bakal ngajorag ka Bah Lemud bari leumpang teh Mang Ronyok ngageremet bae hatena, panas jeung keuheul. Ka Bah Lemud nu teu weleh ngajak pasea bae. Teu beunang dibawa leuleus ya.
Tebenang disabaran dasar jelema gejul geus kali dikujuri. Manusia nu geus katumpakan ku siluman. Salilana teh hayang hianat we ka batur teh. Awas ya lemud. Si Ronyok teh lain manusia nu borangan deuleu. Lain manusia nu elehan aling ge boga wawanen si aing moal boga kawani. Moal daek dihina ku manusia nu saraka jiga sia. Teteh lah bener caritaan raksa jagat teh. Ka aing aya nu rek ngakalakeun da geuning buktina. Si lemud geus hayang ngabinasa ka aing. Kawas ya diajar sia ku aing. Bisi baheula teu kungsi diajar sia ku kolotna. Ceuk hate Mang Ronyok bari ti papareket ngeupeulkeun peureup. Untuk kakarot nahan amarah sedengkeun anu ukangeunana mah jiga nu jarempe bae. Teu aya nu cumarita malah maaki pila nu comel jeung beuki ngomong oge. Harita mah jempe bae. Para mitra sadaya beuki lila teh nu lumampah beuki deukeut ka imah Bah Lemud. Akhirna serog ka pager pakarangan Mang Ronyok eureun heula. Totopong di pageuhan, tali calana di pageuhan, perah bedog dirampak bisi leungit. Sedengkeun nu sejen mah ukur marolong bangun seunggah. Tapi para mitra oge ngarasa reueus jeung tenang sabab babarengan jeung Mang Ronyok nu leuwih wajib dina maluruh pamajikanana. Najan rek kitu rek ieu ge moal aya halanganana, akhirna mah sarerea tarap. Ieu urang ngasup RT lah. Urang gedor imah si lemud teh. Ceuk Mang Ronyok bari mukakeun panto. Terus asup para mitra panto pakarangan terus asup bangun gagah dituturkeun ku tujuan. Dalapan jalma patinggal ligrah ngadeuketan panto hareup teu lila geus ngajajar deukeut golodog. Kalacat Mang Ronyok unggah dor ngagedoran panto. "Lemud, buka panto sia ieu aing datang ye." Ceuk Mang Ronyok tarik pisan. Da puguh ngagorowok ngabudalkeun ka keheul nu geus dikemu ti tata dimula. Atuh sate keheulna para mitra sadaya. Pamajikan sahenteuna bae disiksa atawa maneh salanjikan leungit teh gara-gara Bah Lemud. Para mitra harita teh ngagorowok. Pak RT ge nu sejena manieuting rarenghap nahan napas bari nungguan nu bakal kajadian. Kero Mang Ronyok ngagorowok deui lantaran can meunang jawaban ti Bah Lemud. "Mud, aing datang ya bubul buka pantos ya." Ti jero mah tetep we jempe. Tapi lin hartina teu aya jalma harita Bah Lemud ngajenghok bakat kureuwas. Da puguh can bisa sare pipikiran keur kumalayang kanu tadi kajadian. Barang ngadenge nu gogorowokan Bah Lemud meni ngaleper. Sieun pacampur jeung reuwas tapi ge panasaran. Suku anu nyeri teh henteu dirasa cerut turun tina ranjang. Katayep muru kana panto lalaunan hate tagibur teu puguh ari jajantung ratu. "Lemud, keluar sia aing datang ye." Ceuk Mang Ronyok ngagorowok deui. Kawas nu nangtang lantaran Bah Lemud can nemalan. Malah harita ge tetep teu nemalan Bah Lemud kalah kangupat dina hatena. "Waduh, cilaka. Teteh si Ronyok nu datang teh. Mun kitu mah si Ronyok geus datang ti panyobaanana. Kapaksa kudu tarung ye lantaran lamun teu diladenan bakal cilaka. Aing bakal kadese ye. Keun sia moal ka padang dilawan ku aing. Da aing ge moal sieun. Aing nu geus kagok deui. Kagok borontok ka palang caramang deuleu." Cek Mang Ronyok cek si Bah Lemud para mitra. Bari terus balik deui ka kamar can waka ngajawab kanu di luar. Dangdan heula make papakean saringset. Malah sukun urut kacepet senteg dibengker leuwih kuat. Maksudna mangarah bisa dipake tarung. Sanggeus sagedgab kana bedog nu ngagantung dina paku terus disoren tenang naker. Sedeng Mang Ronyok geus 3 kali uluk salam can ngawaro. Can aya nu ngawaro, hatena beuki panas. Asa diheureuyan ku Bah Lemud rek ka Pak RT pok nanya. Pak RT, si Lemud teh aya teu awas teh? Geuning teu ngajawab-jawab, boboah keur ngungsi kanu jauh. Kudu kumaha ieu nya? Ya, Bah Lemud teh Mang Ronyok piraku make kungsi-ngungsi sagala. Apanda can lila tas ngariung jeung kuring, sok tang-tang deui sina kaluar. Moal guna ditang-tang-tang ge lah. Kusumut mah kudu ieu. Cek Mang Ronyok bari ngeupeulkeun peureup. Siu ceger dipake nonyokan panto. Atuh meuni dor dar harita malah teu cukup ku kitu. Siak cebro dijajak satakar tanaga. Purobot ku berag panto rujad sabeula. Kaya ditepas para mitra meuni gandeng cakakak Mang Ronyok seuri. Kudu kitu uluk salam kanu torek mah. Keun lah rek kumaha ngomongna si Lemud teh. Mun ngajedog keneh mah. Sok lah. Imahna disungkal sia ku aing mah. Moal hese ngagulingkeun imah segede kieu mah lah.
cek Mang Ronyok nyarita ngahaja ditarikeun maksud ngarah kadengin kubah lemud jeung kuno para mitra jeung memang sanyana harita ge bah lemud ngadenge pisan kana lupa omongan Mang Ronyok kitu deui kana panto nu ruja dijajak kadenge deui bah lemud tetep tenang henteu gugup atawa rusuh kolotrak ngalan tulak panto tengah berai muka terus ngomong bari molotot kanu di luar manusia burung sia saha sia nu kumaha ningaluksak imah aing teu gableg polo sia kawas teu boga pikiran kurang ajar aing si Ronyok ya nah make nanya kitu sia aing geus 3 kali uluk salam nah atuh sia teu dek ngabacot bedul sia torek sia teh atau budeg mun panto ulah diruksak ngomong nu bener sia mangga sia montong loba bacot geura turun si anggur pangadu jajaten sia jeung aing ye wani keneh teu si Ronyok ye geura lawan ye cek Mang Ronyok bari nepak dada jeleng luncat kaburuan panon molotot kabah lemud nu calawak bakat ku kaget najan geus nyaho ge yen anu datang teh Mang Ronyok ari ngadenge kitu mah manehna ngajengho jeleng luncat kaburuan teu malire kana suku nu nyeri cakakak seuri alus ya si asarua we jeung orai anu nyampurkeun paneungeul ibarat lauk asukanna bubu sia iwak nang tang sujen moal bisa balik deui tentu bakal ajal di dieu rasakeun sia Ronyok montong ngabacot sia bedul lah sok geura kaluarkeun pangawas sia diagul-agulkeun teh mana buktina ulah ukur kabikang bungkul sia kawan teh ye lalakina ye ladenan ye pikeun si Ronyok moal munur sasiku moal ngejat satunyang beas deuleu leuwih ade anjur tutumpuran jeung tibatan kudu munur mah sok sia lemud geura maju ye ka aing ye samemeh kojor sia geura ngomong heula nu sabenerna dikamanakeun pamajikan aing ha ceuk Mang Ronyok nyarita teh eleh kasar sugal jeung matak ngahudangkeun amarah sia na make mamawa kabikang bedul sia jeung naon urusanna nanyakeun pamajikan sia ka aing teu puguh teuing sia bah lemud para mitra tetep ngangles ari kana urusan bihati tapi Mang Ronyok geus teu bisa dibawa cacarita bulat beulit pok nempas mondong loba bacot sia aing moal bisa dibawa ngulang ngelol jiga letah nu sejen aing geus boga kayakinan nu kuat yen pamajikan aing sia nu ngagubugna sok jawab di mana ayeuna buru-buru geura mere jawaban sia sameme bedog aing maragatkeun beheung sia nyaho aing mah teu nyaho bah lemud tetep nampi kurang ajar sia dikira aing rek percaya ka omongan manusia jiga jurig model sia rasakeun ye jeleng Mang Ronyok luncat narajang ka bah lemud seret bah lemud nyambut bedog siut berat panarajang bah Ronyok ditangkis ku bedog tapi bah lemud meuni calawak sabab leungeun Mang Ronyok teu sarua jeung wajah malah mah ngebul di kadek teh beug hatena reuwas jeleng munur ka tukang tapi sebrut Mang Ronyok nonyok deui siut berat ditakis deui ku bedog samemeh henteu tapi tetep henteu teurak malah saki imah peureub Mang Ronyok labas kana irung bah lemud cerot nanggal pisan kana cucumikna kuak bah lemud ngagero waduh sobat edan sia Ronyok ceretina irung teh kaluar para mitra kecap sedang Pak RT jeung baturna carolohok bengong mata simeukeun siga nu teu percaya kana tetempoanana lantaran leungeun Mang Ronyok jiga ngaburi nyai di kade sararea mundur ngajauhan ari bah lemud taki-taki rek narajang ka Mang Ronyok bedog geus sadia pikeun nyabet beheung Mang Ronyok korepat siup dukeun kana cangkeng meni ngampul kawas karet cakakak Mang Ronyok seuri bari lelengakan ayo sia geura maju deui sia lemud lah alah kalakuan sia sok geura maju yang nyaho kop geura kadekeun teh sing seubeuh gunakeun bedog sing nyaan atuh camalin bedog nu dikadekeun teh siga cocolek apu geuninganan nu kitu dipake gelut jeung aing dan saha ieu teh si Ronyok atawa lain bah lemud bingung lantaran moal aya gunana najan narajang ge ari bedogna teu teurak mah tapi amarah geus beuki ngagedur minuhan dada akhirna sup bedog diasupkeun kana sarangkana serong maju ka hareup panon bolotot ka Mang Ronyok lemud rek ka mana sia bejakeun di mana pamajikan aing ditunana mun teu dibejakeun imah sia diduruku aing cina lebur jadi lebu awak sia dicacag nempi ka bubuk jadi cai wah montong jumago sia ulah kena-kena bedug deuleu ye si lemud ge jago kolot deuleu hakan ye peureub aing ye sebrut bah lemud narajang ka Mang Ronyok peureub nu buleud nyuruwuk kana dada tapi kep ditewak ku Mang Ronyok terus dipurilitkeun ka luhur bari maju salengka
Watir ningali Bahlemud para mitra. Nuturkeun leungeun nu marius akhirna bea kasempetan kapaksa narima kaayaan nu matak sangsara. Leungeun asa pegat, malah punduk geus diungkulkeun ungkulan bedog anu seukeut. Mang Ronyok rikat pisan ngantilkeun bedog kana punduk Bahlemud. Sok geura meta sia. Lamun usik hartina beung sia bakal pegat. Bejakeun nu bener, di mana pamajikan aing ha? Sok carita sia. Mang Ronyok harita teh para mitra nanya deui bari ngancam huntu kekerot nahan amarah. Tapi Bahlemud teu daek ngajawab kalah kangararasakeun leungeun anu marius. Manehna teu inget ka siluman kulak tapa nu dipuhitna. Atuh teu talangke deui sanggeus Mang Ronyok teh gagah manehna mapatkeun jampe pamake. Harita Bahlemud ingeteun ka siluman kulak tapa. Pikeun harita teh ngondang siluman orai nu dipuhitna. Geger nyeman teu kadenge ku batur barang geus tamat siu aya angin ngagelebug tarik pisan. Sorak seah ngaguru munggah tatangkalan geting pelenod jigarek peungas. Puguh we Pak RT jeung baladna pating rarenyag. Sabab geus apal kana eta sorak, malah inget kana kajadian nu tadi kaalaman. Tujuhanana mundur babarengan malah mah bari silih cekelan leungeun. Silih cekelan leungeun teu aya nu pajauh. Tapi Mang Ronyok teu galideur kalah kapok nanya deui ka Bahlemud. Lemud. Ngajedog wae sia geura jawab nu bener. Di mana nunana pamajikan aing? Jeung dikumahakeun iku sia. Hirup keneh atawa geus paeh? Awas sia mun teu ngajawab rek dikadek ku aing sia beung teh. Ieu bedog geus antel kana punduk sia deuleu. Aing mah teu sieun sia ku bedog. Mun nyawani sok sia geura gunakeun. Narek teu dak kajaba moal sia ka punduk aing. Ceuk Bahlemud siga nu nangtang. Puguh tumerapna ka Mang Ronyok matak ngaburingkal amarahna. Kalayan teu tatapas ini siu ayunkeun bedog rek migas beuheung Bahlemud. Tapi samemehkeuna buringkal awak Bahlemud teh ngadak-ngadak jadi orai nu kacida gedena. Sisit pating gurilap herang cileng Mang Ronyok luncat ka tukang bari ngajenghok reuwas celek nincak lemah. Gusti, orai naga. Wah, geus nyaho aing ieu teh jigana nu dipuhit ku si Lemud ye. Haha, dijajal ku aing rek dilawanan sakalian kuat tawa moal. Ceuk Mang Ronyok bari taki-taki. Panon molotot kana sungut orai nu calawak nemongkeun sihung. Bedog geus sadia pikeun nigas beuheung orai ari suku taki-taki masang kuda-kuda. Sedeng Pak RT jeung baladna pati gara jeleng kanu jauh teu wani deukeut ka pakalangan taru. Sarerea ngadeg-deg sieun ku orai jeung melang ku Mang Ronyok nu bakal ngalawanan orai. Orai disada menikah ka koko. Bari ngaburingkal telus culeungge sarta matana molotot ka Mang Ronyok. Tapi Mang Ronyok geus apal adat siluman. Najan eta orai kacida gedena teu matak soak pikeun Mang Ronyok. Kalah terus maju bari ati-ati rek migas beuheung orai. Buringkal bluk buntut ngababuk ka Mang Ronyok tapi Mang Ronyok ngan ukur luncat 1/2 meter. Buntut orai kana taneuh seak porobot pager kababuk buntut dorok-dok tangkal gedange runtuh. Jeleng-jeleng Mang Ronyok luluncatan bari neangan kasempatan nu hade pikeun nyerang. Ari orai naga tuluy-tuluyan ngababukan ku buntutna ka Mang Ronyok. Tapi teu aya nu keuna ngan ukur ngaruksak pager jeung tatangkalan diburuan. Jeleng Mang Ronyok luncat ka hareup, res beuteung orai tojos. Tapi teu teurah kulit orai kacida liatna. Tapi Mang Ronyok teu kapok terus cicing susuganan hulu orai nyampeurkeun kana awak manehna. Tetela para mitra orai teh bodoh. Barang nempo Mang Ronyok cicing logodor teh ngadeuketan. Sarta sungut nu calawak rek nyapluk ka Mang Ronyok. Sedang Mang Ronyok geus taki-taki rek luncat kana huluna. Barang serog kajeleng luncat sarta sakilat nojos mata orai ku bedog. Bres keuna pisan. Kuria getihna ngaburingkal meni ngucur gurubu buringkal orai teh ngamuk. Siga nu sakarat geus kitu mah dereg-deg Mang Ronyok lumpat ngajauhan. Lantaran moal tahan ari kudu ngaladanan orai ngamuk mah. Buringkal kedebut bru tangkal gedang kababuk tuluy rubuh. Dorok-dok bru tangkal jeruk rungkan. Orai terus ngamuk siga nu amek tatangkalan nu aya diburuan tapi karebah kagalai ku orai nu ngamuk. Sedeng Mang Ronyok geus jauh teu wani ngadeuketan, malah geus rarat-reret nempoan kanu buni. Sabab tetep hayang newah Bahlemud anu tangtu nyumput dan nu jadi orai mah lain Bahlemud. Kitu ceuk Mang Ronyok dina hatena. Tapi Bahlemud teu kapanggih teuing di mana nyumputna sedang orai terus bae ngamuk siga nu sakarat. Lantaran matana nyerieun meureun. Sabab bedog Mang Ronyok hampir mebes setengahna. Terus gugulingan bari sagala dibabuk, buntut lir gelap ngampar nyamran sakur nu deukeut tidinya.
malah pakarangan nu imah sakitu lega teh kaidar kabeh. Tatangkalan raruntuh menit teu aya nu walagri, Mang Ronyok ngomong sorangan, "Ka mana si lemudnya? Awas ya najan nyumput dina liang-liangan naga, dina lak-laka naga ge, moal burung kapanggih ku aing." Tapi itu orai siga nurek narajang ka aing ye. Kumaha carana nya? Siluman sia kudu ku siluman deui lawana. Sang Hyang Banyurasa nu di Guharawa, geura datang ieu ka kula ieu si Ronyok butuh ku bantuan anjeun. Cek Mang Ronyok bari nenjerat bumi 3 kali. Nah atuh buru dua teh ribuan sero meninggal guruh datangna. Malah aya nu gedena loba pisan siga nama hulu balang jeung menakna. Langsung narajang ka orai naga, ger orai naga dilawan ku sero nu kacida lobana. Kaayaan ngadadak jadi gandeng, ribut teu puguh kadengena, sora sero pating caruit, pating gaderem, pating karutkut matak sieun. Kabeh ngaronyok kana naga nu keur ngamuk. Atuh jadi leuwih rame tarung teh pakarangan imah bah lemud ledung sarta tatangkalan lemur rata jeung lemah. Siluman lawan siluman jarong jon gelut teu aya nu misah. Mang Ronyok halse beretek harita lumpat para mitra muru ka imah bah lemud. Kalacat unggah ka jero terus lumpat ka tengah imah. Bari ngajingjing bedog reg eureun di tengah imah terus luak lieu neangan bah lemud nu tangtu bakal nyumput di jero imah. Tapi teu kapanggih da puguh imahna gede jeung loba kamarna. Gelo si lemud teh. Kamana mantog nasi ka sebelah teh nya. Aing mah aya wae ye. Duruk wae kitu imah teh. Salah ngaduruk imah mah teu boga dosa. Teangan heula sing bener ku aing. Mun kapanggih dirangket sia ku aing sinang ngomong nu bener. Di mana pamajikan aing nu sabenerna? Ceuk Mang Ronyok ngomong sorangan. Tuluy tumpat tempo ka unggal kamar tapi tetep bah lemud teu kapanggih. Barang suka hiji kamar nu caang breh nempo budak awewe nu keur sare menit tibra. Nyeh Mang Ronyok seuri. Halus ieu mah ieu dijieun boreh sia ku aing. Ngaran si lemud daek ngabejakeun pamajikan aing, kakara dibikeun anakna. Wayahna diganggu nyai. Keun bae teu boga dosa ge da, bongan bapa hidup peleweng atuh da. Kata yep Mang Ronyok tuluy turun kaburuan. Para mitra sadaya regenyeng Nyi Uma dipangku dibawa keluar. Breh nempo orai masih keneh rame tarung jeung rakyat sero. Kaayaan ribut jeung gandeng mata keung. Malah mah di luar teh ayeuna mah loba jalma nu lalajo. Lantaran kagandengan kuno ribut, nu akhirna tua kampung jeung baladna harudang sarta kaluar ti. Ari Mang Ronyok tuluy luak lieu harita teh para mitra sadaya. Neangan bah lemud, tapi tetep can kapanggih kaayaan anger bae jiga tadi. Sedeng Nyi Uma siga nu teu ngarasa naon-naon tibra we sare da puguh kacida tuduhna. Gero Mang Ronyok ngagorowok ngancam bah lemud. Lemud! Lemud! Keluar sia bangsat! Yu anak sia di podaran sia ku aing. Sok biji sia mun teu keluar anak sia kojor deuleu. Sora Mang Ronyok kacida tarikna. Malah jiga aya nu namahan terus keluar ting saleor ka unggal madhab mata keung. Kabawa ku angin ka unggal tempat. Sakur anu ngadenget ting rarenyag marlong kapalebah datangna sora. Breh narempo Mang Ronyok nu mangku budak. Pak RT jeung baladna carolohok deui. Saurang ge teu aya nu nyarita lantaran siga nu kasima jeung teu percaya kana kajadian nu keur lumangsung. Asa dina pangimpian. Pokona pisan mah nempo Mang Ronyok nu gagah jeung wanian, weduh jeung teu teraku bedog. Para mitra kaum dangu sedengkeun bah lemud basa dirina geus digantian ku orai terus ngeteyap ngajauhan sara nyumput di kolong lantaran sieun. Malah mah bari ngadeg-deg suku nuraheut beuki karasanya nyautan. Najan Mang Ronyok geus dilawan ku orai ge bah lemud tetep we ngarasa reuwas jeung hariwang sabab yakin Mang Ronyok teh jadi galak jeung gagah. Atuh ngadedempes we di kolong imahna bari ngadedengekeun nu tarung. Barang ngadenge anakna dibawa ku Mang Ronyok, hate bah lemud ngadak-ngadak leuleus watir ka budak anu ngan hiji-hijina da puguh kacida di pikanyaahna. Cilaka, tetela si Ronyok teh pinter jeung kuatan. Dikadek teu teurak dilawan ku siluman kalah ngadatangkeun siluman. Ayeuna kalah kanyokot anak aing. Kudu kumaha ye? Leueuh teuing geus. Tetela si Ronyok teh pinter.
gini hidup menjadi korban. Kun anaking moal ngantep abah ge, abahnya akah hidup. Anak nuan hiji-hiji na atuh. Cek hate bah lemud bari kaluar ti kolong. Torojol bijil tuluy ngomong siga nu sieun kaburu disiksa anakna ku Mang Ronyok. Apa ya Ronyok ulah wakan nyiksa anak kami. Ya kami nu jadi bapana nu boga urusan. Budak mah teu gablek dosa bari na oge. Dasar lalaki bikang sia. Piraku kolot-kolot siga bebenjit tarung jiga hayang lisung. Bodas buntut elehan sia mana jiwa lalaki sia teh lemud. Ngan sakitu ka wanita. Desang kajiga budak kalakuan teh. Sok geda ngomong, di mana pamajikan aing ditunana? Mun teu ngajawab anak sia dicacag sia ku aing. Paduli teuing ngajan budak teu gablek dosa ge. Bohongan bapana gelo. Hisi ke ya Ronyok ya. Keula we. Ulah wakan nyiksa anak kami. Iya kami bapana ya. Kami tanggung jawab. Ulah gitu. Sok-sok ecakeun kita budak ecakeun. Cek bah lemud siga nu soa. Leuwas ngadengi Mang Ronyok nyarita kitu mah para mitra sadaya. Atuh para wargi sadaya. Harita keneh tuluy Mang Ronyok seuri. Hehe. Nya anjiga bolon sia kalaka begugna we siga kolot sote. Kolotok pina tonggong muning. Hayu udah terangkeun bener sia ka mana pamajikan aing. Ya pemajikan anjir maka dia kan atuh anak kami. Ulah disiksa kitu karunya da teu boga dosa anak kami mah badina oge. Teu bisa. Bejakeun heula pamajikan kami di mayana. Ulah yang ngeunahna wae sia, licik yang untung sorangan. Bebenjit moal dibikeun lamun sia can ngabejakeun pamajikan kami. Sok geura bejakeun di mana ayana? Mang Ronyok kalah kamolototan. Aya di sawah, teu dina naon ku kami ge hirup keneh. Malah teu ditoel-toel acan. Aya di ditu di saung sawah. Jawab bah lemud siga nu sieun. Ayeuna mah kapaksa ngaku sabab teu aya harepan kana salamet. Gelut moal aya pameunang da geus bukti Mang Ronyok teh kuat sarta gede wawaneun. Lain lawan-lawaneun. Mang Ronyok meniru menghap bakat kulugina hate. Tapi can ngarasa puas da bisi bah lemud ngabohong. Lantaran saung sawah teu jauh. Sapunten, saung sawah teh jauh jeung deui di sawah bah lemud lain satempat. Ke si aing moal waka percaya. Sabab misi sia ngabohong di mana di sawah mana pamajikan aing teh atuh. Keur naon cicing di ditu? Dikumahakeun ku sia-sia. Teu pupu ku ngadon dibawa ka saung. Hayu cokot. Nyeri suku ka cabicen teh ge. Puguh bah lemud ngomong ka mana bae. Kamana wae sia ngabacot teh. Kalau lalak suka kana cokor, aing mah teu hayang nyaho kana urusan cokor sia nu penting mah pamajikan aing di mana. Sok cokot ku sia. Urang bareng jeung aing. Cek Mang Ronyok bari molotot sedengkeun bah lemud kapaksa nurut. Wah, atuh tapi anak kami ka dieu keun sarta siluman ingon-ingon maneh kudu sina balik. Geus we tarung mah urang tepikeun ka dieu heula. Pokona mah urang dame we ina mah. Jaga diteruskeun deui nya. Make tepi ka dieu heula sagala sia. Tepi ka dieu kami mah tarima eleh. Cek bah lemud siga nu sieun. Ngomong salah bae Mang Ronyok satuju. Heug atuh. Sabab aing nu sabenerna mah teu resep papaseaan teh. Teu hayang gelut jeung batur sadesa. Komo da maneh mah bari toge sowat kami. Nanya kalau we maneh geus beunghar sarakah jeung medit. Sok geura initkeun siluman orai. Engke balad kami sina balik. Heug atuh. Tembal bah lemud bari terus malik nempo orai nu keur tarung jeung rebuan sero. Malah kita tadi teh taya jampena. Taya jempena terus we gurger ngaguruh mata keung jeung reuas keuman kawan tunu tarungna siluman. Kangjeng Ratu mundur ayeuna mah urusan parantos beres. Cek bah lemud bari keprok 3 kali. Siuk aya angin meninggal gelebug tarik pisan pating saleor mata ketir. Telila para mitra les orai siluman teh leungit kuak bah lemud ngacerit mata kuatir bari meungpeunan panon. Waduh tobat ampun. Aduh ye panon nyeri panon nyeri panon. Bru bah lemud rubuh. Nyuuh bari cerik auk-aukan siga budak sedengkeun ulah lajo pating rarenjag kabeh ngarasa kaget. Nempo bah lemud rubuh depu puguh bareng jeung leungitna para siluman da sero nu loba rebuan ge kabur. Kaayaan balik deui jiga sasari para mitra. Sakumaha umumna di lemur manusia nu kadenge dengan ukur sora sasatuan leutik nu disada peuting. Angin ngahiliwir nebah kana dangdaunan. Atuhnya kitu keneh para mitra bah lemud ngabangingit ceurik siga budak. Kadenge na mata keung ari kebon gedang jeung jeruk di buruan geus rebah dipake pakalangan tarung.
tangkal gedang rata jeung lemah tangkal jeruk rungkad dahana para mitra hiji ge teu aya nu nangtung pager rebah amburadul keur kitu burudul rombongan Pak RT para mitra sadaya datang bangun kaget leut bala dua kampung nyalampurkeun ngariung jalma-jalma malah aya nu mawa obor sagala rupa. Waduh kunaon atuh teh bah kunaon atuh meuni jejeritan siga nu nyerian naon nu karasa bah teh cek tua kampung bari ngarampa tak-tak bah lemud tuluy sina cengkat bari dibenyeng sina rubuh habis bara digendeng bisi rubuh malah salah sahiji tatangan rek ngabantu breh beungeut bah lemud pinuku getih dan paling nu dipake nungkupan beungeut pinuku getih lantaran anu ngucur. Bah lemud masih kene gegerungan humarurung bari peureum lantaran nyeri panon sabelah aya nu nojos. Aduh ampun Padua. Yo panon ngadak-ngadak aya nu nojos. Aduh. Tobat teuing Padua tulungan kuringnya. Tulung yo panon nyeri aduh. Ceuk bah lemud bari ngaleket tai leuleus. Terus ku sararea dipayang ka tepas sarta digolerkeun bari dirariung kulobaan. Malah Mang Ronyok ge milu ngariung nyi umak ngorejat hudang terus dituna dina palutu. Rana teu pupugu teuing nya make anu nojos sagala cek Pak RT siga nu kaget. Panon malong kana beungeut bah lemud anu baloboran ku getih malah sarerea ge carolohok bae. Nya pugu akang ge heran ieu teh. Tapi keun bae da geus lah ayeuna mah ulah wa kaloba catur. Urang tulungan we heula sok kok badantuan batur-batur. Tua kampung terus paparentah kabaturna sangka nulungan bah lemud. Saterusna ge sarerea satekah pola pikeun nulungan bah lemud. Getih nu ngucur para mitra di kumah. Panon nu raheut di ubaran sabisa-bisa. Atuh nu saterusna mah diperban ku lamah bersih. Kabeneran aya aki ikin anu rada ahli kana widang ubaran raheut. Tekung silila bah lemud geus bisa diuk ngan awake lungse taya tangan pangawasa. Sirah lieur mending ubeng. Panon anu sabelah deui teu pati waras dipake nempo teh ranyai. Da geus beres ayeuna mah kumaha karaosna bah tua kampung bari melong ari aki ikin sila ipis bari neuteub semu heran. Rada resep meusan ayeuna mah Padua tapi panon abah nu hiji deui jadi ruweuh ieu teh tetempuan ranyai kararoneng jalma teh siga dua-dua ieu teh aya kalangkangan. Ampun teuingna atuh panon abah abad jadi kieu nya. Mun teu pupugu ujug-ujug aya nu nojos we. Bari teu kanyahoan saha nu nojosna. Bah lemud ngomong bari dumareuda bangun sedihna keur. Nya wayahna we bah namana kitu ge geus jadi milik abah meureun. Keun we sing sabar bah, kuring sapara kanca milu bela sungkawa. Nan kuring teh jadi panasaran bah. Ari sabab tadi teh urusan tibi hati asa geus rengse. Tapi nah ayeuna aya kajadian kieu ieu teh. Jeung bibet aya Mang Ronyok geuning. Kumaha itu nu sabenerna bah? Nah nya bihati teh dibawa ku abah supaya teu ngabahayakeun ka diri abah alusna mah atuh bejakeun we sing jujur. Ding Pak RT sapara kanca ge tetep daratang ka dieu. Nu ayeuna aya kajadian kieu ye jadi riweuh ye. Ulah sok ngabohong sagala ge bah. Terang-terangan dalam uti tadi terang-terangan mah meureun. Moal kajadian kieu. Tua kampung jiga nu hayang yakin pisan manehna ngarasa salempang sabab kajadian eta teh buntutna jadi panjang ngaributkeun ka sarerea. Nya bener Padua, nu mawaduh hati teh kuring pisan. Samaya geus dibejakeun ka Mang Ronyok, kuring tarima eleh ayeuna mah. Moal hayang gelut deui jeung Mang Ronyok, biru hati teh aya di saung sawah, sawah nu aya kalireun lemur Cilangkap. Cek bah lemud nerangkeun nu sabenerna. Mending jenghok tua kampung sabab tetela bah lemud teh jahat. Paingan atuh Mang Ronyok nepi ka kitu sabab ngarasa amak da pamajikanna dipaling ku abah. Teh na kieu atuh keun nu geus kajadian ulah dipikiran deui. Kuring salaku tua kampung menta kasadaran ti dua pihakanana. Nyata pihak ti Mang Ronyok beung jeung bah lemud. Nu tadi kajadian teh ulah diteruskeun ku mumusuhan. Anggap teh aya naon-naon sarta ulah rek silih kakalakeun deui. Urang teh jeung papada bangsa, sadesa jeung sadaerah, asana teh goreng kabina-bina lamun papaseaan teh. Tapi akur jeung tujuan balarea atuh. Komo deui ieu mah kasebutna sobat medok. Kuduna teh rasa sosobatan, sing ditingkatkeun, sing leuwih raket jeung deukeut. Tak kitu pamenta kuring salaku pangurus di dieu. Nya kitu Padua.
Abah ge geus boga ngat kitu sabab geus rumah saeleh. Timimiti ayeuna mah moal ributan deui kitu tah. Temal Abah Lemud siga nu nya insaf sarta ngarumasakeun eleh. Syukur atuh. Ai boga pikiran kitu mah sigana lamun Abah eling bakal aman. Sabab ieu kajadian teh nu nyieun bibit duitna teh Abah. Taina kumari Mang Ronyok narek nurut kana kahayang kuring. Omat ulah neteuli Mang sabab moal aya tungtungna meureun ye. Terus we ributan mah tua kampung ngareret ka Mang Ronyok nu ditanya seuri pok ngajawab. Nah, ada kuring mah bari toge teu hayang gelut atuh. Eta mah si Abah we nu ngaco kahayangan ngaributkeun wae. Teu naon-naon kuring mah rek nurut we kan amanah tua kampung. Kuring hayang aman atuh. Hayang aman tapi lamun si Bah Lemud nyieun gara-gara, engke moal mikir dua kali kuring mah tangtu imahna jeung manusana diduruk sina jadi lebu. Nah, ini mah kuring rek mere hampuranya sarta rek balik kalayan moal ngaganggu ka Bah Lemud. Ngan syaratna pamajikan kuring kudu dibuktikeun heula ayeuna ye. Ah, nuhun atuh Mang Ronyok. Ngan ari biru hati mah kapan aya di sawah ceuk Bah Lemud ge. Eta mah tinggal papageun we atuh. Wayahna ulah hayang diantir ku Bah Lemud sabab kitu geuning kaayaanana. Sukuna rengkot jaba matana bocos. Cek tua kampung geus ngarti kana kahayang Mang Ronyok sabab tangtu Mang Ronyok hayang nyokot pamajikanna teh babarengan jeung Bah Lemud. Ngarah babari mun aya naon-naon sarta babari newakna lamun bohong. Teu naon ajan teu diantir ge asal Bah Lemud kudu janji ye sing bener. Nah nyaan pamajikan kuring aya di sawah. Mun bohong rasakeun pamalesti kuring ye. Abah moal dihampura. Mang Ronyok tetep ngancam. Hatena panas bae da pamajikanana can kapanggih. Mun Abah bohong, kok casawa cokot 1000 bata. 1000 bata teh 2 bau para mitra sektor setengah langkung. Kirang jawab Bah Lemud teu mikir heula atuh pating rarenjag nu sejen ge. Cup sianya sararea jadi saksi ye. Kumaha patua ngarti? Mang Ronyok ngacungkeun leungeun ari tua kampung ngahuleng siga teu percaya. Para mitra sadaya. Ge heula Bah kade ulah salah kecap yeuna bener mun biru hati eueuh. Sawah 1000 bata rek dibikeun ka Mang Ronyok. Oh nyat, kok mun Abah ngabohong? Ngan wayana ulah nyeri hati ye jeung ulah rek ngambek deui ka Abah. Sabab biru hati teh ayana disaung bari disiksa. Nya, leungeun jeung sukuna dibincang kana tihang make tamang. Omat ulah nyarekan deui ka Abah sabab Abah rumah salah. Cup atuh kuring salaku tua kampung nyaksian kana janji Abahnya. Kumaha para saderek ngadarenge kana janji Bah Lemud? Kudu milu jadi saksi sabab bisi kahareupna aya naon-naon ieu teh. Sahanteuna wae bisi aya naon teh tunggu sirungan, aya catang supaan, urang jadi saksi kudu turut campur. Tua kampung nanya ka sararea ngarajang Bah Lemud disaksian bisi kahareupna aya naon-naon. Nyak seni, jawab nu loba meuni saheng. Syukur. Ayeuna beres, prak masrahkeun ka Mang Ronyok. Narek kumaha ayeuna geus beres asana mah. Da teu aya di naon-naon atuh Mang Ronyok. Cek tua kampung bari ngareret ka Mang Ronyok nu ditanya ngajawab. Bisi pamajikan kuring teu aya di ditu kuring minta saksi nu dipercaya ku Bah Lemud. Yo ayeuna mah urang teang ka saung sawah. Ade kitu ge kumaha ari nurutkeun Bah Lemud ye saha kira-kirana nu dipercaya di saksi ku Abah. Sabab Mang Ronyok teh minta saksi ye. Tua kampung nanya heula ka Bah Lemud. Ari nu ditanya ngahuleng bangun bingung. Tapi lila-lila pok ngajawab kalayan tegas. Nya sabagi saksi mah padua we jeung Aki Ikin. Abah mah percaya sagemblengna, malah mun perlu kudu sejen pake anjir kuduaan deui. Ngan sarerea kudu sumpah ka Abah yen rek jadi saksi kalayan jujur. Lamun bohong Abah bakal minta tanggung jawab. Abah bisa minta tulung ka siluman pikeun newak ka saksi nu bohong. Heug Bah, syukur ari percaya mah ka kuring. Insyaallah bakal nyaksian kalayan jujur. Saksina bumi jeung langit mun kuring bohong prak geura hukum. Sarta tong dijieun deui tua kampung. Tapi kumari Aki Ikin kersa nyaksian kana ieu kajantenan. Tua kampung kawas nu hayang yakin. Sabab kudu aya batur bisi nu bisa dipercaya. Nah, pikul nyanyorkeun bae beneran noh ka jeung keadilan aki mah sanggup. Jadi saksi, asal sarerea sing rapi wae ulah aya pajek jogan jiga tadi. Ari siapa baki masuk sedih nempuan nu ngarora rahasia aja gitu. Cek Aki Ikin dari pisan. Atuh geus ngadenge kitu mah sarerea ngarasa percaya. Pok Mang Ronyok ngomong deui bari singkir. Tuh, cukup sakitu ge cukup. Yo urang para saksi urang ini ke sawah.
kurang nyokot pamajikan kuring nu dibincang di saung. Ayo Pak RT oge palobe aki pilan sareng sakabeh urang Cilangkap saksian kaayaan di ditu. Ayo jeung narangtung tuluy kalaluar ti imah palah Bah Lemud. Ari Bah Lemud para mitra ditungguan ku tatangan anu sejen lantaran kaayaan pikarunyaeun suku rincung panon bocos hate sedih awak ruk. Para mitra sadaya bring harita teh atu jalma-jalma arinit ngajugjug ka sawah. Mang Ronyok lempang ti heula dituturkeun ku tua kampung jeung aki iki. Tukageunana aki pilan jeung Pak RT katut Mang Lebe. Ditema deui ku nu sejen meninggalut sajajalan teu aya nu ngaromong pipikiran geus kumalayang bae ka sawah. Hayang geura nyaho buktina naha biru hati teh aya atawa eueuh di sawah. Mun aya tangtu lalakon beres mun teu aya bakal panjang catur lantaran Bah Lemud geus masrahkeun sawah dua bau. Kaayaan beuki lenglang. Langit teh para mitra dihias ku jutaan bentang nu baranang. Caang harita teh ngababarikeun kanu lumampah. Sedang peuting geus nincak kana janari leutik hawa karasa tiis meuni nyecep. Mang Ronyok hatena can teteg bisi bihati eueuh. Sabab najan menang 1000 batage asa moal sugema lamun pamajikan eueuh mah. Nu matak najan Bah Lemud geus janji kitu ge tetep bae can ngarasa tenang hate. Ari Bah Lemud bangna janji kitu sanggup teh bakat ku ngarasa yakin yen bihati aya di saung sawah. Moal aya nu manggihan da jauh ka lembur jeung di dina kaayaan peuting sarta bihati moal bisa kabur sabab dibincang ku tamang kana tihang. Jadi Bah Lemud teh bulat kayakinan yen bihati aya kene di saung. Tapi kumaha buktina para mitra urang caturkeun heula ieu. Tadi basa ribuan beurit baralik ti imah Bah Lemud anu gedena lumpat tarik pisan muru ka sawah. Malah nu laleutik naluturkeun bari disarada meuni ricit. Sora seah mata keung komo lamun nyorang kebon eurih mah atawa pare. Sora leuwih gandeng kawantu beurit teh lobana lain lalawora. Akhirna beurit nu sagede doma nepi ka sawah Bah Lemud. Terus muruk ka saung nu dieusian ku bihati. Malah ribuan beurit leutik arasuk ka saung meuni seah puguh bihati teu bisa sare meuni ngarenya greuwas. Bulu punuk pating puriding maruringkah. Heuleuh. Nah aya naon teh atunya meuni seah matak sieun. Palang siang aya juri aing aduh sieun meureun atawa aya kunti nu rek ngaganggu ka aing. Sabab belah kulon aya walungan. Ari aing aya di saung sawah sorangan. Kang Ronyok nah kamana atuh akang teh ieu kuring disiksa ku si Lemud. Suku jeung leungeun meuni geus carangkeul awak nyareri asa ditidihan batu sagede leuwih. Duh ampun teuing Lemud sia teh meuni kabina-bina teuing ka aing teh nyiksa. Nah naon atuh dosa aing teh ka anjeun teh? Bihati ngomong sorangan. Panon rarat reret nempuan kaayaan di jero saung lantaran kadenge loba sora nu seah jeung pating gilisir kana bili. Di sawah kadenge ricit sora beurit malah keur kitu jeleng aya beurit sagede domba cumagu bijireun bihati. Berusut beurit leutik narae kana palupuh meuni pabuis loba pisan. Bihati calawak bakat kureuwas komo nempo beurit anu ngagulung siga silih tubruk. Muka tempongan hideungna wungkul. Uyak teu kabilang lobana, reup bihati peureum manehna sieun bisi digaregelan ku beurit. Bihati ukur bisa sasamat dina hatena. Gusti aya we pikireuneun teh pikasieun teh naha saha atuh sabenerna. Ieu teh kijelug teh atawa saha? Nah naonan loba teuing beurit aya di dieu siga nu ngahaja nuturkeun ka aing. Kitu cek hate bihati sedeng beurit nu sagede doma disada tarik jujuitan. Mula leutik jiga di komando kabeh muru kana tamang parebut ngagaregelan tamang siga nu lapar. Sakedeung tamang teh bubuk bedi lebur jadi tipung. Kawan tu digegelan ku beurit nu sakitu lobana. Ari bihati asa aya dina pangimpian lantaran tamang nu nalian kana suku jeung leungeun teh pargat. Malah malesot terus pada ngegelan ku beurit. Lebur jadi tipung teh geus teu mangrupa tamang. Akhirna korejat bihati nangtung. Tetela beuki yakin tamang taya nu nyesa, bihati bebas tina tatali malah awakna karasa jangjang. Alhamdulillah. Geuning beurit teh teu nyiksa ka aing tapi malah nulungan kan keur disiksa. Tamang beak taya urutna. Sigana mah pada ngegelan ku beurit. Nuhun Gusti. Aya we nulungan teh.
Barang Bihati ngomong kitu les beurit teh laleungit nu gedena jeung nu leutik taya nu nyesa. Kabeh baralik teuing ka mana inditna. Kaget Bihati lantaran beurit anu ini teh kacida gancangna, teu kanyahoan ngilesna. Akhirna jep-jempe kadenge deui sora bancet anu disarada di sawah. Di kajauhan kadenge sora lok-lok jeung korea. Tetela rakyat Kijelug meureun sabab beuting kamari datang ka aing. Manehnan teu jahat atawa ngaruksak, malah mah ngabantu ka aing. Sigana geus kitu we kuduna aing kudu ditulungan ku beurit. Aing mah geus bebas, aing teh bisa balik ke lembur. Tapi wayah kumaha atuh ieu teh nya? Cerut Bihati turun tina palupuh terus dikaluar ti saung. Breh nempo bentang nu baranang di langit ari angin peuting ngahiliwir matak tiris. Bihati boga rasa yen harita teh geus peuting pisan terus ngeureuyeuh leumpang mapai galengan sawah, maksudna marek balik ka imahna. Gancangna carita para mitra Bihati, ngajan bari jeung lila oge teu burung tepi ka imahna. Harita teh geus aya hareup hareupeun panto, ngan sameme asup rada heran, lantaran di jero imah katempo celak-celak cahaya cempor. Atuh ngarengkog deui rek mukakeun panto. Rek mukakeun panto teh manehna ngarasa panasaran, tuluy neangan liang dina bilik sarta noong ka jero, siga nu loba kasieun, tapi teu aya naon-naon kajaba ti damar nu hurung di tengah imah. Saha nu nyeungeut damarnya? Pan aing mah boro-boro bisa nyeungeut damar. Ka imah ge teu kungsi tadi teh. Da Kang Ronyok kitu nu datang teh atawa bilebe nu ngahaja mang nyeungeutkeun damar. Tapi ada aing mah make kudu asa-asa. Kolotrak ngalaan tulak kabeneran henteu pageuh ngan ukur ngai. Lus asup ka jero rarat-reret nempoan ka aya didinya. Breh nempo cangkir urut minum. Malah aya keneh cayan saeutik leos ka kamar. Tapi tetela kosong tuluy rarat-reret susuganan aya baju Mang Ronyok. Tapi anger eueuh. Bihati ngarasa heran naha saha nu asup ka imahna. Lantaran ari lain salakina mada asapiraku aya tatanggana onaman mah. Akhirna gek Bihati diuk manehna ngareureuhkeun ka cape jeung ngararasakeun awak nu nyareri asa pasiksa. Kuruwuk beuteungna gegerewukan menta eusi, lapar hayang ngeundahar, tapi can waka incah. Ngalungsar we bari nyarane kana bilik, panon melong kana damar kana seukana kuseungeunna nu kakalicesan. Cigarek parium lantaran katebak angin. Bihati mikiran kaayaan didinya tapi tetep henteu kapikir, antukna pok ngomong sorangan. Paduli teuing barina ogena. Rek saha-saha ge teu kudu dipikiran, anu penting mah aing we geus salamet. Geus bisa balik deui ka imah kalawan mulus. Mending dahar heula ieu mah lumayan sangu tiis oge atawa haneutkeun heula we ngarah ponyo. Jung Bihati nangtung tuluy mawa damar ka dapur guru nirun seuneu. Maksudna marek naheureut cai bari ngahaneutkeun sangu. Siga nu rek saur we lantaran wanci janari. Akhirna sangu jeung cai geus sadia. Malah dengeuna ge geus aya da beurang teh sayagi ngancan kaburu di dahar da aya manten bah lemud. Atuh brak dahar meningali med geus teu mikirkeun naon-naon. Pokona mah geus salamet, sabereng saya dahar Bihati ngajentul sakedeung, tuluy ngarasa tunuh sup ka kamar sarta sare tibranaker. Para mitra sadaya urang tuna carita Bihati. Ayeuna kocapkeun balik deui ka Mang Ronyok harita teh rombongan geus anyog ka sisi sawah. Terus ngaleut hiji-hiji mapai galengan sawah, pating jali gerah ngalemeng hideung di caangan ku cahaya bentang. Jalma-jalma meuni teu aya nu nyarita jarempewe kawas nu teu boga piomongeun. Tapi sanggeus tereh ka saung bah lemud, Pak RT ngarasa panasaran. Mang Ronyok narek kumaha mun Bihati henteu aya di saung? Hehe. Nah make kudu bingung jabel we sawahna tuluy tanyakeun dinu bener. Bisi pamajikan kuring diparabkeun ka siluman. Tangtu si lemud diwarah sarta kabeungaranna dijabal kabeh ke tebusanana. Beda kuing mah teu hayang harta meunang kitu kahayang mah. Sing aya we pamajikan teh keun we lah dia ukur di talikung mah di talian ku tambang mah da bisa keneh diubaran. Asal nyawana we salamet ulah ku siluman, jawab Mang Ronyok tegas. Nu ngadarenge unggut-unggutan bari leumpang. Moga-moga we sing aya nyamangnya ulah bohong bah lemud teh. Sabab lamun ngabohong teh da manehna ngabohong mah artina nyieun panyakit keur awak sorangan. Anu bakal rugi pandirina keneh, moga-moga we teu nyamangnya. Tembal Pak RT. Bari leumpang pok ditempas ku tua kampung. Asa piraku bohong Pak RT, akang mah percaya kana caritaan bah lemud. Sabab kasaksian apaan ku sererea jeung di asa piraku rek bohong. Sabab lamun bohong teh mah manehna bakal rugi sawah atuh dua bau kitu lain setik saeutik.
apa lain sawah saeutik teh hampir sa-RT teh muga aya sabab sarerea ngaharepkeun sangkan salametnya nya abdi mah percaya patua tapi buktina pan tadi ge ngabohong bah lemut teh teu ngaku mawa bihati teu bisa pisan atuh mere alasanna teh jiga nama ayeuna ge kitu alasan bisaan pisan wati geus eueuh biu hati cenah eta mah serahkeun sawah 1000 bata 1000 bata pikeun bah lemut aya hartina manehna moal lebareun asal bisa meunang nyawa manusia keur caos ka siluman dam teh kagentian deui sakitu mah tah kitu cek pikiran kuring mah cek Pak RT siga nu salempang kurang percaya kana caritaan bah lemud dabungan geus aya bukti caritaan bah lemud teu bisa dipercaya dua kampung teu ngomong deui da nya ka harti kumanehna bah lemud ari ti heula nyebutkeun teu mawa ari geus aya kajadian tarung ka karangaku ari ayeuna aya di caritaan kitu jadi cangcaya hate tua kampung oge ngan aki ikin rada teteg manahna henteu luak leok siga nu sejen nya urang mah salaku saksi wadak naon we ka dieu gerek nyempo buktina keun wae kitu dek ieu ge kumaha buktina ayeuna mah hayu wae dura gau saung sarerea nah abi hati teh aya kene atawa eueuh tong dipadabutkeun di dieu eueuh gunana nu penting mah cek aki ikin nyarek ka sarerea jep di para mitra teu aya nu nyarita sarerea ngarti kana caritaan aki ikin kocapkeun para mitra kaayaan beuki lila beuki tiris lantaran geus janari leutik bentang baranang pating kariceup sora bangkong jeung bancet patemalang lalai pating keleper di luhur sawareh ricit di sarada mangronyok jeung baturna beuki lila teh beuki deukeut kana saung akhirna srog sarerea terpi lus arasup barang breh tetelah teu aya atuh bening ngajenghok sarerea jep teu aya nu nyarita siga nu kasima jeung reuwas lila-lila gek mangronyok jantungna ratu malah mah nyangka nu lain-lain ka bah lemud sedengkeun Pak RT jeung baturna nu cilangkap silih reret karagetun beuki yakin kana bohongna bah lemud tungtungna aki pila nyarita bedas tah ieu buktina ketelah si lemud lain manusia bener dah teh letah jiga letah orai ulah leleh teu beunang dipercaya caritaan luar leor siga naga luhur jeung ese dicekelna aki mah beuki yakin si lemud teh moal bisa diajak damai kudu ditakoi huluna sing rek kumaha ieu mun geus kieu patua geuning teu aya jieu hadi teh tua kampung teu nemalan nu sejen oge jempe malah mangronyok di ngajentul we bari ngalamun hatena ngageremet ambek ka bah lemud sabab jelas pamajikanana henteu aya caritaan bah lemud dianggap bohong jeung panipuan bungkul mang lebay jeung Pak RT pating raremhak bangun seunggah duana nagukgek dariuk dina palupuk ari aki ikin ngahulang bingung disangka teuing nyana kudu kumaha atuh ki geuning ngabohong bah lemud teh kudu kumaha ari urang ya cek tua kampung bari melong ka aki ikin anu keur ngahulang pok mah jawab bangun susah nyawe awak ka dipikiran teuing ayeuna mah sok nyareungeut obor jangan sing apik bising nyumput nyi hati teh tuka kolong damaran kapipir teangan kapara dempo sing apik heula ulah awak ka ambok ajawa susah sabab sagala rupa ge kudu apik jeung taliti nya bener urang teangan heula sing apik batur-batur sok lah nyarieun obor sing loba urang tengal ka unggal pojok di ieu dubu-dubuni sabab gedena saung bisi can katempo ieu gede saung teh ieu tua kampung paparentah teu talangke harita keneh nyarieun obor kabeneran loba tamiang garing urut-urus kacang teu lila geus dihurungkeun meniting galebur terus nareangan kan buni ka kolong ka palupuh ka para jeung kapipir pada neangan tapi tetep henteu kapanggih sarerea ngarasa yakin ayeuna mah yen bihati teh henteu aya tangtu dibawa ku siluman kitu ceuk pamikir nu neangan wah yakin dibawa ku siluman nyi hati teh sing rek kumaha lamun geus kieu jang ronyok urang pentas sawahna lumayan atuh sakitu dua bau matak beunghar jang aki pilan jigan hayang gerakop nyopot sawah bah lemud padahal sawah nama geus aya di dinya ngan butuh teh ku aturan anu yakin sedengkeun tua kampung jeung aki ikin ngaharulang bae teu aya nu nyarita kawas nu bingung kuring mah geus moal loba pikir deui kulantaran ayeuna mah yakin pamajikan kuring eueuh di saung hartina si lemud ngabohong ieu
Yuk balik deh kalau luhur, kurang ngejabal sawah si lemud. Tua kampung jeung aki ikin katut saksina sejenya, kudu bisa ngejelaskeun kalayan yakin ye. Yen pamajikan kuring teu aya. Sabab tua kampung jeung aki ikin mangrupa saksi nu bisa dipercaya. Kudu bisa ngomong nu ngayakinkeun lah kana kejadian ieu. Kudu kanyahoan ku bah lemud ye. Nu sabener-benerna, yuk aing urang balik deui. Cek Mang Ronyok bangun keheul. Terus biji ti saung bari jamotrot baeud. Leos indit teu ngareret deui ka baturna. Aki ikin jeung tua kampung ge teu ngaromong deui, terus senaluturkeun ka Mang Ronyok. Aki pilan jeung kanca-kancanya jiga nu tayana kacape, terus arinit nuturkeun ka Mang Ronyok. Peuting beuki jempling hawa beuki tiis lantaran geus ngagayuh ka sumur. Malah geus kadenge sora hayam nu kongkorongok dina kaayaan kitu. Bah lemud teu bisa sare ngajentul we di tengah imah di baturan ku tatanggana nu ngahaja tubur di dinya. Sedengkeun Nyi Uma geus tibra deui sare. Teu milu campur kana urusan kolotna. Ari hate bah lemud salilana panas jeung pating sarbelak bae. Pikiran kumalayang kanu teu puguh bat loba kasieun jeung kahariwang, malah boga pikiran nu goreng, make curiga kabi hati bisi teu aya di saung sabab basa kumanehna dikeureut ceulina teh henteu teurak sarua jeung teu asna leungeun Mang Ronyok. Heran aing ye. Nah si Ronyok jeung pamajikanana jadi waduknya. Kulitna liat siga wajah. Nyari aing gala kaki ieu mata jadi korban. Aya nu nojos teu bububu. Tapi yakin nu nojos malain si Ronyok da. Kumaha mun siru hati leungit sigana labur sawah teh ieu. Pikiran bah lemud teh terus. Kadinya para mitra mari rumenghap siga nu seunggah. Panonu tatu karasa nyeri meninya nyautan malah suku nu kacapit sentege teu eleh nyeri deui. Dina kaayaan kitu ti luar kadengen ulah leumpang bangun rusuh, malah teu kadengen mukakeun panto blus anu arasuk meuni lobaan. Tetela rombongan Mang Ronyok malah barang jol ge Mang Ronyok ngalugas bedog cileng luncat kolepat tel congo bedog teh kana ti korobah lemud mung hanyakal waktosna kabujeng seher.